Itu si Andika jeung babaturana. Oh, si Andika nu udah kalian sih. Yang muhun atuh sahadeui gede bade sakoti ya maneh. Dik, ayo itu bener ya jeung sekolah sabelah. Naon dita jeung si pengecut. Maranina ngagoreng sekolah orang. Ieu mah teu bisa diingkeunkeun, Bro. Bener tah cek si Doni. Urang ulah cari cimbe. Yang geus ayeuna mun kitu caritana, ke sore urang mulai beraksi. Ulah pong ajak nu lainna. Tenang urusan nu kitu mah. Pokoknya orang kudu ngin bahasa nu satimpal jeung maranehanana. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Terus weh dik, tang poho mah heula. Daunna teh saya dina meja. Dika. Ari bapak kan ngomong teh tembalan. Dika keur capek, Pak. Eta naha rarai? Maneh teu orang deui? Henteu labusina motor. Bapak mah teu percaya lamun maneh labusina motor. Nya, Andika tos tawuran. Manehna sih semenjak ditinggalkeun ku si Mama jadi bandel kieu? Hah, teu deui kumaha deui? Oh pisan jeung anu bisa ngartikeun ka hayang urang. Pan maneh bisa terus terang ke Bapak lamun maneh. Andika capek, yang istirahat. Andika di sauran kudu BK ayeuna. Nya ditungguan di ruanganna. Assalamualaikum. Sama enggak kali? Andika 11 IPS dulu. Kayak mana namanya? Kayak urang. Loba. Sokinya. Ayeuna maneh cuma baturan maneh ngabersihan masa. Cobi we Bu, ingat abdi teh anak penghulu di sekolah ieu. Nya. Ya kieu. Sok tingali. Teu mungkin Bu, teu mungkin Bapak nulis surat pernyataan ieu. Iya. Kamu mungkin gimana kan? Iya tahu tangan bapak maneh. Ya. Di luar bersihan saya kabeh. Nu aya di sakola ya. Mun hayang marani tulus. Mun teu tenang anak. Tidak kelas dia. Gini Pak. Nyerian mana sareng disuntik sareng ambo obat-obatan di rumah sakit? Mana hayang? Naon sih Pak? Geus bubar eta mah. Bener dari rek miawan dewek mah. Lepas heula saragamna. Tong herang-herakeun sareng kupiang kabungeut. Mete ka ciri sareng sekolah di dieu. Bubar. Assalamualaikum. Salah. Ari maneh resep bisanya kalau tawuran? Teu nyadar eta lamun nyiksa banget maneh? Emang mana anak hafal, lamun urang udah pating di dia sampai bisa ngatur urang dia. Jika ayeuna urang kudu mere pelajaran ka guru eta. Ngalah kapok jeung ngaganggu urang deui. Kumaha carana? Atau orang cicing bae sampai lulus. Manfaatna teh malah urang bae. Ya teu lah, justru urang kudu nyeun ulah sama-sama. Ame manehanana ada lamun urang bisa dipermainkan negatif. Wadik, bener oge sih.
Kenapa? Ari mana karena nahan? Sekarunya kawak mana? Ah, ari mana kikian mah? Ngerusak bangsa. Jadi nahan bangsa orang mun pemuda negara kieu. Barubar. Ngising-ngisingkeun bae sakola marane teh. Bubar. Sasian wani tenakeun kelas anak para pejabat di sekolah ieu. Benar pisan na. Jadi dia kelakuan di sekolah teh pantes ya rapot nilai baru sana. Itu mah teu masalah guru mah. Oke. Tah tadi rapot kemana guru KW? Gus, enggak win. Aduh mah jadi mah. Punten maneh, urang kabeh. Nilainya geus bisa diasakeun deui. Terus ayeuna mah mumpung aya waktu, maneh rubah sikap maneh. Malah bisa milih anu mana anu bener jeung mana anu teu. Ya Pak, Pura Dika. Sampai ini Dika kasih sekolah Bapak. Nyadik, ku bapak di Ampura. Ayah si Andika, ini ayah nama jadi romanya si keplet, jadi rada bagus. Emangnya tuh ya? Bagus, iya saya pasti kumah. Lanjut Pak, lanjut. Nah,